ai mana teh. Oh, iya jika nama di mananya. Ya udah teh jika nama iya ya. Bener iya tadi tuduhan teh kapal ieu. Di bale teh ka kulon cenah. Aya gang leutik bener ya. Ulang di dieu lah, urang hayang. Urang bade ka ya, udah kegan aya lah. Peung malam mingguan lah. Ih, aduh ai jam masuki malah leueur euy. Lantaina ge mani harerang teh kawas di aing ngebul lah aing. Duh aing kaledor aing jam masuki teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ieu teh. Bumina odah ieu teh. Saha ieu teh? Adi. Kutrit. Kutrit. Kutrit orang mana? Eta di Legok Denok. Legok Denok, mohon. Ieu teh mana? Ka dieu? Bade ka odah. Odahna aya. Ari Kutrit teh naonna odah? Deket jeung odah teh. Maksudna deket kumaha? Ari ambu teh hayang nyaho. Nya. Jak ngedak marah mah cenah deket gitu. Hayang deket. Ke ambu mah teu ngarti rek digorohan bae si odahna nya. Mohon ibu. Odah. Ieu teh ibuna odah. Mohon. Hampura ibu, hampura. Odah. Ieu aya tamu saha ieu? Arosan odah. Saha eta teh? Uhun ambu rencang. Ambu, itu teh rencang odah. Rencang ti mana? Rencang kenalan jadi tuh nuju ke nonton layar tancep. Iraha mana nonton layar tancep teh? Islami. Pan teu bebeja ka ambu? Itu da bis pilih ambuna marah tapi bager, ambu bager, coba diobrolan heula. Kumaha coba? Kucrit? Ulah. Bu. Mangga calik. Ibu, abdi teh Kutrit di Legok Denok nya. Ai maksud jauh di jugjug angan di tiang teh abdi teh. Aya maksud seneng ka odah ieu teh. Upami ibu ngarestuan mah. Nah, mohon abdi mah jangan mikir teh gaduh ngan isin gitu. Ari ambu mah ari rek ngomong langsung ngarestuan mah bisi pajarkeun ambu kumaha ari kitu mah rek ngomong heula jeung si Odah nya. Mohon mangga atuh ya. Mangga. Odah, Ambu, ari maneh teh kumaha sih? Eta budak ngaranna si Kucrit. mun Terus ka dieu teh mawa sapeda, lain motor. Pan urang teh geus nyaho jama teu boga Odah. Nya menangkeun teu boga deui. ambu odahna bogo kakang Kucrit teh. Kang Kucrit teh janji ka Odah ek masihan mobil, ek masihan motor, erek masihan meser rompok, erek masihan meser tanah saluas-luasna ambu. Eta mah lalaki biasa, ai keur hayang mangarayu kitu, no, Odah. Kudu ngarengi ka kolot teh nya. Henteu coba Kang Kucrit nyarios gitu ka Odah. Gombal lalaki mah lolobana, ari hayang ka awewe teh kitu ngarayuna. Kang Kucrit, eta ambuna. Nya, ari maksud mah kitu ke abdi pindah ka Jakarta. Urang merantau nya teh, udahnya orang teh ka Jakarta. Ke di Jakarta mah pan loba mobil, loba anu mobilna tingkat anu jangkung. Ke urang naik di luhur, bari dada kan sae atunya. Mandu kaya jigana urang mani sieun ka ibu deuh. Kumaha ieu teh? Kek Kucrit. Ambu terek nanya na ka Kucrit. Ari Kucrit teh sok digawe naon? Itu ai hayang ka Odah teh. Ari jabatan mah duplikasir. Naon eta ai duplikasi teh? Ngaduk semen pasir. Aduh. Ari cenah mah eta
direktur insinyur lamun teu salah mah. Jadi sok ngaduk nasinyur gitu. Ambu anu sok ngurukan sampah. muhun tapi kenging atosna loba sakieu ambu sakieu loba ambu. Udah. Ari maneh teh geulis. Odahna bogo Wah. ambu. Bogo Kang Kucrit. Odah bogo. Istighfar atuh geulis, udah. Istighfar odah mah. Ya. Urang harewasanya sing kadengeun ku si Kucritna. Teu ngeunah ambu mah nya, teu ngeunah. Tah. Lamun bisa mah entong ka si Kucrit. Aya deui nu sejen, aya anu sugih zamanna nya, anu bakal ngangeunahkeun ka Odah. Gitu. Ulah si Kucrit ulah. Geus kaharepna mah bakal beres mah bener. Tapi odahna bogo ka Kang Kucrit bae, bogona ka Kang Kucrit bae odahna. Istighfar mana teh Odah. Gerak. Ya sing nurut ka Allah teh sing nurut ka ambu nya. Gerak maneh kayak si banyo cibeungeut cai comberan. Tahu atuh cai comberan mah. Odahna ada obat. bogo. Eta teh obat ngarah maneh ulah kabumbulengan istighfar geulis istighfar. Bogo, odahna ambu bogo ka Kang Kucrit Geus teh. ari mah teh hese deh omonganna nya kalau teh. Tela erek ngomong heula sareng Kang Kucrit sakedap. Hese tapi ulah daek nya lamun ulah daek. Mohon. Kang Kucrit, kumaha ambu bebeca atuh kumaha? Ecana Kang Kucrit teh masihan mobil. Erek masihan motor, erek masihan tanah, erek masihan rumah anu tingkat. Eta bener tuh bejakeun ka ambu atuh supaya ambuna satuju. Pan abdi tos nyarios, anu ngadamel tingkat kan abdi, anu meser tanah kan abdi ngangkutan tanah. Tapi kan anu Kang Kucrit eta teh. Nya ayo urang pan babarengan urang ka ditu urang buktikeun ka ambu. Ugan atuh aing milik mah pan kitu atuh meureun. Heuh, udah. Orang geus sakedeung bae ngomongna. Udah. Geus ka dieu. Ka dieu sakedeung bae ulah sokan ngabantah ka kolot. Kucrit. Geus ayeuna balik ka ditu aing seneng Kang Kucrit. Seneng Ambu entos ulah sok nu nasi ambu Kang Kucrit. Kang Kucrit. Ambu entong geus ayeuna gerak ka ditu nyane asup ka ditu nyane ka ditu balik ka ditu. Geus tutup pintu ada. Ya Allah, kabina-bina teh ari jadi jama susah teh. Awas ya, ku aing moal teu kabumbuleungan ka aing, ku aingkeun kajeun sok aing ge da manusa dihina-hina teuing mah. Ya Allah, kabina-bina ting aing ya Allah, mudah-mudahan jalma nu ngahina aing teh sing karasa ku aing ya Allah, kumanehna aing ek indit ek neangan zaman nu pinter nu wacis. Ya sepeda tungturkeun urang ho. Kabina-bina yang mereka dasar siap aing keun kajeun. Pokona nolokeun pokona mah. Moal teu karasa sia. Ka mana? Abdi teh dihina ku jama si Ndog Putri, Bu Putri. Oh, gara-gara naon teh ya? Gara-gara nama nyenghil. Nyelap di dia ngomong ke si Odah, aing bogo ka si Odah ditolak ya Allah. Geus ayeuna mah kieu bae nurut ka urang teu. Memang enggak atuh sok tulungan aing teh tuh. Erek urang kuang ka dukun bae. Ayo atuh. Heeh, Anta boga duit aingna. geus tenang teh mah babaturan urang, babaturan sukma Kira-kirana beres. wacis henteu. Waces pokona mah. Aing Moal teu kabunggulengan ke si Odah. teh aing Oh, geus ulah corik duh karunya ujur ya Allah. Akan suku aing. Teu karunya, sukma mah karunya. Ayo urang kali tuh, ayo Ka mana? ka dukun. Ayo atuh. Yuk. Kira-kirana bener teh teh. Cok.
kira-kira bener moal. Bener wacis pokoknya jatuh. Duh, aing mah cari. Moal beres, pokoknya beres. Bener. Hayang si Odah bogoh luket lengket henteu ka mana Kucrit. Urang mah sabar kasih bunga lah. Geus si Ambunang ge kege leleh tama tenang. Si Ambunang ke satuju, Odah mah kabung belengan. Wah, eta tah. Bah, nya hayang daek. Hayang. Ayo diantar karunya urang mah. Geus ulah ceurik teuing. Lain ceurik nyurucun na ceuli. Aduh disusut heula atuh. Udah kapapanas Susut. di panas. Geus ulah sieun-sieun pokona aya Sukma. Karunya Sukma mah ngadenge ceurik ngabangingik di jalan teh. Hayu, Cucu heula ka dieu. hayu atuh hayu. Sampurasun, Mbah Dukun. Sampai Aduh, cucu embung. Ulah sieun-sieun pokona hayang Nyi Odah lengket henteu. Oh. Hayang Ambuna karunya henteu. Hayang. Hayu atuh. Oh, ayo atuh. Sok. Lah ini tuh serem. Aya hileudana ayeuna aya Lain hileud. hileud. Naon? Kumis. Oh, kumis. Kumis. Astagfirullahaladzim. Zaman bae gagah komo pangabisana kieu. Hayu. Ah, cucu heula Sok, kadinya atuh, kieu. urang sieun. Ieu bade perlu Ki. Oh. Mun ieu nganter karunya keur ceurik di jalan ngabangingik. gitu. Diantar bawa ka dieu cenah dinya nyeri. Menta naon ka dieu teh? Nya ai mentana mah supaya ieu Nyi Odah teh kabogohna supaya bogoh Ambuna eta nu teu satuju supaya satuju. Oh gitu. Nuhun. Yang khusus karena perjodohan. Nuhun. Ngahina Ka dieu. ya budak bener lain. Bener, keur sedih teh keur ceurik Oh, bae di jalan sedih. bawa ka urang ka dieu. Kas budak nang nimu di mana? Maka eta ituna Ambuna ceritana teu setujuan ka dieu teh. Sok mangga tuh caliknya calik. Sok. Dangah atuh ulah kitu bae, dangah. Ieu. Udah nggak pulup. Aduh. Cok, eta naon? Mana hidung? Kumis. Mana ka dieu rek ana ngomong? Aya naon ka dieu? Iya, Mbah. Ah bener atuh ngomong mah. Opan aing sieun. Kategas ka dukun teh. Terus terang. Menta naon ka dieu? Pesugihan, nomor. Naon mentana? Lain Mbah kuring teh dihina ku Mbok Putri bogoh ka Odah. Urangna bogoh cuman dihina Odah. Aing jamat teu gablok sabenerna mah da boga pit wungkul. Ya. Mbah pisan teu pang meletkeun supaya deket. Urang geus bogoh pisan ka Nyi Odah teh. Oh, gampang eta mah. Lamun nya hayang si Odah kabogoh ka nya bisa kumbah bisa diakalan, diputer giling kumbah. Akalan Mbah karunya Ki. Bener-bener mah. Mbah, urang ulah digiling ke nyeri, Mbah. Diputer supaya yo, Oh. awas yo yo, mulining tuh, mulining. Oh. Mulining kena. Jadi si diputer ngulining. Mulining, si Odah nangke bogoh, mapaikeun bae. Gitu. Sok siap tek mulainya. Mohon Mbah, mangga. Kadia huluna kopyo supaya bogohun. Cok, ek naon eta iku. Geus turutan bae, Aduh, turutan supaya kadeuna kasep. Hei, aing di naona. Cicing. Geus. Nenggak huluna. Nenggak. Aduh. Kening ciu. Cicing. Iya bener perih teu bobodohan tiup. Bah. Ih, caang Nya. Heueuh caang Nya. Sayangnya. Ayeuna mah
Genaheun. Oh, Sok genaheun. ece ge ka dieu pokona ke lamun Nyi Odah bogoheun sareng ambuna satuju kudu inget nya ka ece nya. Oh, kayak Bawa. kondehel heuh. Oh, geus kondel bonaon lah ece mah lah. Rujak kangkung heuh. Heeh, kabeuki ece teh. Oh, eta dukuna saha ngaranna? Kisaka Pagondrong. Kisaku Pariwok. Kisaka saka inget saka timu. Oh, batnya. Mun. Yantos atuh. Yuk asa ayeuna mah geunaheun deh. Gerang ke si Odah. Masa? Ingeteun bae ka maneh kucrit. Oh, Sok. alhamdulillah. Bogoheun ayeuna mah coba. Ai ganteng heuh. Kajeulna kasep, gagah. Ayeuna mah tuh nya. Nu tadina cameot betek ayeuna benghas, gagah. Aduh, Kasepna ampun. kumaha kasepna? Kasep. Tah, gitu bener. Heuh atuh ya urang pamit ah. Ayo. Ayeuna mah teu sieun ayeuna mah. Heeh. Tadi mah barang anjok ih alami. Da ayeuna mah geus di cumpa jampe Tadi aku sih. disebrot. Bener disebrot. purih ieu mah teu bohong. Tapi cenghar. Ayo atuh urang pamit ayo. Ki, Lan. ieu entos di jampiannya Ki. Ayeuna abdi bade uih teu aya syarat-syaratna kitu Ki. Syaratna Naon? oh aya Naon teh? wajanina mana? Wajanina Wajanina naon Ki? terang wajanin tuh Teu. di tuh kokorobet tuh nengan wajani. Oh, wajani. Nah gitu. Ampurannya. Nah, Mbah, ampura mbahnya. aturuhnya supaya bisa supaya si Odah kagoda. Tapi Jumat Kaliwon mana kudu puasa. Kayak senanang karak. Ya, Teu peureum, teu peureum. ulah peureum ai sare mah. Dengekeun tah, kainget nya. Mohon. Terus mangga atuh bade uih mah. Ayo, Aki, Nah, wangsulnya. nah. Ayo kucerit. Kayak upah ngantur mah dirompok. Mohon. Moal. Bener. Wah, bohong iya, cuma sok. Engke lamun bener, kucerit kudu mulang tarima nya ka ece. Asa ragu euy. Nya, Asa ragu. moal, ayo. Asa ragu. Moara ulah ragu ulah. Ih Pokona- lupa asa aya nu nungturkeun euy. Atuh dukun di mah dukun kene ieu mah moal aya jurig di dieu mah. Kang Kucrit teh nuju naon ya ayeuna, padahal mah udah teh inget wae Kang Kucrit teh. Kang Kucrit teh bakal ngabahagiakeun Odah, tapi ambuna Odah mah inget bae Kang Kucrit keur naon ya ayeuna teh. Ambuna teh teu beunang di ieukeun, Odahna da bogoh bae. Hewa, Odah mah inget bae ka Kang Kucrit. Kang Kucrit keur naon ya ayeuna. Odah teh bogoh pisan ka Kang Kucrit. Odah mah lamun teu disatujuan ku ambu terek bunuh diri bae. Erek ngagantung diri na pohon tomat. Odah mah daripada henteu disatujuan ku ambu mendingan bunuh diri. Boh minum baygon boh naon atuh. Da ambunan teu nya tujuan. Tapi baygon mah entong lah. Bisingan paeh beneran. Ih bae gantung diri bae meureun nya di pohon tomat supaya ambuna teh engke sieuneun kitu. Kuduna ambu mah dising-singan. Ambu, Kenaon geulis? ambu. Udah inget bae Kang Kucrit. Geuning ambu ge ieu rarasaan teh awak paranas tiri. Kunaon ambu? Ting gereges asa lalinu. Ari kamari teh, Odah ambu teh tos nyarekan si Kucrit baru ditalapung ku ambu teh. Aduh, tudaan ambu mah kitu ongko tah talariis leungeun ambu teh. Ilok moal nana Odah engke ambu
tos nyiksa si Kucrit. Ambu masoksieun si Kucrit nekat teh kitu ngaguna-guna ka ambu. Ambu Tuh. Neng Oda teh da bogo kakang Kucrit teh. Pami ambun teh nya tujuan. Oda merek bunuh diri gantung diri na pohon tomat. Pokona mah Ulah atuh Neng, Oda kudu istighfar, loba bacaan, ulah sampai frustasi gelis. Engke ge ambu ge kaduhung aing geus nama. Nah, geuning ambu nyiksa si Kucrit. Padahal mah budakna teh sopan kitu nya. Ambu teh ambu jadi karunya ayeuna kakang Kucrit gitu. geuning ayeuna teh budakna ka mana nya? Teu daek datang deui ka dieu. Geuningan jadi ambuna anu kabumbuleungan kakang Kucrit teh sanes Oda. Nya eta ambu Kumaha? teh inget keur nyiksa manehna si Kucrit teh padahal mah teu salah-salah teuing Oda. Ai ambu teh ayeuna teh kaduhung nyiksa. Berarti ari kitu mah Oda teu jadi atuh bunuh diri di pohon tomatna. Ari disatujuan ku ambu mah nya. Ge ku ambu ge insyaallah ku ambu ge engke disatujuan lamun si Kucrit datang deui nya. Kayak Oda disauran atunya Kang Kucrit ku Odanya. Teu kudu. Engkana bisi Odana pajarkeun. Ih, pede banget kitunya. Allah. Jadi mending si Kucritna datang wae ka dieu sorangan. Oh, kitunya. Kitu ulah kaciri pisan. Jadi ambu satuju ayeuna. nya engke mah ambu mah satuju. Alhamdulillah atunya. Geuningnya menitos ditendangan ku ambu tah. Ambu mah da tega ongko Kakang Kucrit teh entong kitu. Ambu teh sapeuting mikiran bae kitu teu bisa sare. Eta budak batur ku ambu disiksa kumaha teuing. Nya eta sing gering ambu mah kitu. Mana ya ambu teh paranas tiris awak teh asa teu ngareunah mikiran bae. Masuk angin ambu teh masuk angin jigana meureunnya. Are masuk angin mah meureun kembung. Gitu. Ieu mah rei siga aya sing si Kucrit nekat Oda. Nekat kumaha ambu? Bisi datang kan pinter teh kitu dah. Oh. Nya bising da ampun tos nyiksa si Kucrit. Waalaikumsalam. Tah si Kucrit meureun tah Oda. Si Kucrit Buka. udah mugi-mugi atuh. Sukma, mangga bade amengan ka Oh, Oda. Ka Oda. Oda teh mohon. Iya Oda, mohon aya naon kitu. Bade ameng. Oh, mangga cali. Aya amuna. Oh, aya teh Nang Sukma nya. Mohon. Mangga tuh calik Neng. Iya Neng. Ari ambu teh rek nyariosnya. Ari unggal poena teh datang ka dieu baturan si Oda. Si Oda teh ayeuna keur hulang-hulang ngajalikeun tul we mikiran bae eta kabogona si Kucrit. Itu ambu ge ayeuna mah kaduhung kamari teh tos namu ti dieu teh ku ambu teh lancana dihormat nya. Dihormat dipasihan cai ieu mah kalah ku ambu disiksa kamari teh. Nah atuh ambu kok pake nyiksa. Kadiana mah ambu teh kakarek mikir karunya tadina mah sewot daan ge si Kucrit teh kawas kitu. Ambu teh teu rada satuju. Nah, ai ambu teh ayeuna nya kamari teh geus karasa panas tiris, awak maluang kitu tinggal gas. Tah, boa si Kucrit tega teh kitu nunan ambu gitu. Jadi ayeuna ambu satuju si Oda ka Kucrit teh. Nya ayeuna mah tapi jamanna teu datang-datang geuning Neng. Ieu Kang Kucrit kuehna. Sok Neng di Kang Kucrit Mohon. tah kitu Sukma jadi si Ganu Ingat nyasar bae teh Kang kitu. Kucrit. Si Ganu nyasar mangga. Kang Kucritnya. Heeh. sanes. Kang Kucrit. Mah teh Sukma Nyi Oda. Teh Sukma teh saha kitu? Teh Sukma tetangga Nyi Oda tuh. Ada emang geuning si Oda. Kang Kucrit. Kumaha Kangen. eta? Kang Kucrit kangen. Eta amun bisa mah susulan atuh si Kucrit. Ambu. Tati sore kitu Ambu, iya Kang Kucrit. Kang Kucrit. lain geulis ieu teh. Kang Kucrit. Sukma ieu. Kang Kucrit kumaha? Geuning Nyi Oda jadi kieu. Ada meser eta mobil tanahnya Kumaha? apartemen sama Kang Kucrit Sukma ya. atuh ambu minta tolong ka Sukma. Kang Kucrit. Gerokeun si Kucrit tadi Entah ngomong bahasa dengan ambu. Puas. Padahal mah disuruh ku kami.
Padahal disuruh ke kami. Puas. Jetu si Saka. Pinter si Saka. Jetu si Saka. Puas, 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 puas. Si Saka hebat, si Saka pinter. Puas, puas, si Odah edan. Puas, puas, si Odah edan. Makana ambu ulah sok sombong, ulah sok adigung, ulah sok jadi jama sugi, kai jama-jama teu boga teh. Tah ayeuna akibatna kitu bongan sorangan. Padahal mah sukma anu nganter ka Kisaka teh puas teuing, puas teuing. Makana jadi jama teh ulah sombong, ulah sombong.